Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Rajapati di Batawi. Tahun 1740 aya 10.000 orang Tionghoa dipaehan ku POC nu jadi marga lantaran. Urang Tionghoa nyaingan usaha dagang POC, padahal POC harita keur ngalaman kabangkrutan. Eleh dagang di dunia internasional, oge tindak korupsi di kalangan maranehna kacida mahabuna. Urang Tionghoa loba nu dibawa ka tengah laut, pura-pura rek dipulangkeun ka nagarana, padahal diteleumkeun kalangan bangsa Cina anu diwengku ku padepokan Xiao Lin Pai, Kun Lun Pai, dibantu ku jagoan silat Banten jeung Pajajaran. Bangsa pribumi mantuan Tionghoa sebab tujuan sarua hayang ngusir POC. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri dina judul Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Pajah dina zaman harita mah geus prah. Jalma bedas anu lebet ku pangabisana dipake lahan usaha, dipake lahan kahirupan. Aya urang pribumi anu jogo gelutnya meureun beh dieu mah disebut jawara. Nurutan babasaan urang Banten. Maranehna buburuh upah ka hiji kelompok kakuatan. Biasana buburuhna teh ka kalangan saudagar, boh saudagar bangsa urang, boh saudagar bangsa Cina. Aya oge jawara anu buburuhna teh ka kumpeni salaku patugas keamanan. Sarua nas-nas nama buburuh ka kalangan saudagar oge tugasna ngajaga keamanan. Nyaeta keamanan sangkan urusan usaha ulah kaganggu ku jalma jahat. Meureun ti zaman ka zaman oge geus kitu, nyaeta kalangan anu katotol baroga harta loba sok ngukut keamanan jang nang tayungan hartana, jang ngajaga kalancaran usahana. Ari wewengkon Sunda kalapa teh pan eces dina zaman hari temah kerja di wilayah perdagangan. Lain bae perdagangan anu aya di sabudeureun Teluk Jacarata. Lain bae jadi pusat perdagangan di Pulau Jawa. Dalah kaum saudagar ti Nusantara, malah ti Asia jeung Eropa oge daratang ngayakeun hubungan dagang ka ieu darmaga laut. Mungguh sakumaha bangsa di dunia aya di Sunda kalapa. Maksud teh mungguh sakumna bangsa di dunia teh aya di Sunda kalapa, aya nu sakadar ngayakeun hubungan dagang, aya anu langsung bubuara bumetah di ieu tempat. Sunda kalapa teh ari tepikeun ka taun 1527 mah bogana Pajajaran. Ngan nyaeta dina taun eta direbut ku Karajaan Banten. Ngaranna ge dirobah jadi Jayakarta anu mimpin serbuan ti Banten teh. Da anu mimpin pasukan serbuan ti Banten teh katelahna Pangeran Jayakarta. Ngan sanggeus kadatangan POC, Sunda kalapa oge direbut ku POC. Kalawan puseur dayeuhna ngaranna Batavia. Kuletah bangsa pribumi jadi Batawi. Padumukan anu baheula mah kalolobaan urang Sunda. Sanggeus Batawi jadi pusat perdagangan POC, padumukan jadi rupa-rupa. Sunda Pajajaran masih keneh aya, tapi ukur sababaraha persen tina sakitu jumlah penduduk Batavia sagemblengna.
Sunda Banten oge masih kene aya, tapi nya kitu ukur sababaraha persen tina jumlah penduduk sagemblengna. Nu sejenna pacorok antara orang Jawa, orang Sumatera, bangsa Keling, Kapulauan Maluku teh, pasesaan bangsa Portugis, Eropa, India, Cina, Cochin, Cina, Vietnam, Birma, Thailand, jeung anu pangreana mah nya bangsa Belanda, sabab ieu tempat teh jadi puseurna kantor dagang POC. Budayana pacorok tepikeun ka bahasana oge sanggeus ratusan tahun ti harita mah pacorok tepi ka lahir bahasa campuran nu ayeuna katelahna basa Batawi. Budayana oge pacorok tepikeun ka lahir kasenian Batawi aya cokek jeung gambang koromong anu kapangaruhan ku budaya Sunda, Jawa jeung Cina. Aya topeng anu kapangaruhan ku kasenian Jawa jeung seni banjet ti Sunda, Karawang, Bekasi. Aya seni lenong pengaruh ti Sunda Priangan, malah kesenian Eropa ge mengaruhan kesenian Batawi sejena seperti tanjidor ti Belanda jeung keroncong ti Portugis. Ieu rupa-rupa seni oplosan teh balukar Sunda Kalapa loba didareugdeug rupa-rupa bangsa anu ngadu nasib dina urusan perdagangan. Ari perdagangan moal leupas ti urusan harta anu ngaleuya. Boh duit boh barang anu gede ajena kabeh jalma utamana kalangan saudagar atawa pangusaha kudu bisa ngamankeun hartana masing-masing. Teu cukup ku patugas kasugeri pamiarsa, teu cukup ku patugas keamanan da ti pihak nu keur kumawas oge kudu boga patugas keamanan sewang-sewangan. Nya ti dieu lahirna istilah centeng di kalangan urang Batawi teh. Centeng istilah pikeun jalma bedas anu nandonkeun kabisana jangan nang tayungan kaum pangusaha. Pangusahana anu mana teh jadi soal, bisa buburuh upah ka urang Sunda, ka urang Batawi, ka urang Jawa, ka bangsa Cina atawa ka Belanda. Panu penting mah nampa upah. Nya di dieu hijajaka urang Sumedang Larang teh diparenahkeun. Ieu teh ku pangolok Ki Darda sabab ceuk manehna jalma moal bisa hirup regeujeg di Batawi mah lamun teu boga panggaleuh atawa duit. Ulah disaruakeun jadi lembur andika. Hayang nyatu sangu cukup menta parehuma ka tetangga. Hayang nyatu bebeutian kareng ngarabut ti pipir. Di Batawi mah kudu sagala digaleuh, hartina kudu boga panggaleuh, ceuk Ki Darda. Nya kayaan sarupa kieu teh saprak Sunda Kalapa kadatangan bangsa asing we. Da baheula karuhur aing di Sunda Kalapa cukup ku panggulingan. Ceuk Ki Darda anu ngaku pituin urang Sunda Kalapa. Nini aki urang Pajajaran Tulen cenah. Sahanya ngaran Andika teh? Ceuk Ki Darda sabab hijajaka ngahulang keneh. Si jajaka neuteub. Nah make tumanyangaran cenah har nya atuh kudu we ari kami engke deuk nyebut naon ka Andika. Itu si Cina ge teu nyutan ngaran ka kaula. Moal ari geus butuh mah bakal nampang ngaran. Tembal Ki Darda. Atuh aki ge ayeuna mimiti butuh ka kaula merenya. Mana nanyakeun ngaran ge. Ki Darda melengeh seuri. Jaladara. Ha deui ngaran teh. Jiga lain turunan samanea ceuk Ki Darda. Si jajaka anu tetela ngaranna Jaladara teu nembalanna naon. Basa panon poe mimiti mucunghul nya we Jaladara teh geus diparentahkeun milu ka sabubuhan bangsa Cina campur jeung pegawai pribumi anu samagreng ku pakrang seukeut. Hanya sia bakal diupah 50 tel duit perak milu kana ieu rombongan. Hanya lamun tapi ka Joko Pekalampati hanya sia upahna nikel jadi 500 tel duit perak. Hanya cek engkoh ciu ku basana ngan diterjemahkeun kanu basa Sunda ka Sugri. Kabayangnya lamun diterjemahkeun ka basa Sunda. Karunya kasin kuring. Kaiji teu ngarti. Kadua can diajar logat Cina teh kumaha geus kurang leuwih kitu we. Untung paan ngartiin ieu. Karunya kada maca aja mun bahasa Cina kabeh.
Aduh kasugeur pamirsa mangga ieu simpulkeun kemutan baku bilih yang ngagalih bukuna ieu nya buku-buku Paan Merdeka Permana terbitan Putra Pajajaran Mandiri mangga. Kantun hubungi wae langsung ke Paan Merdeka Permana ieu. Nomor HP-na di 08 hiji 320 22 genep 8 hiji 3. Tah eta nomor HP Paan Merdeka Permana bawa pilih bade parasan bukuna. Seueur buku-bukuna. Serae pokona melah novel-novel Sunda anu kasang tukangna sajarah. Jeung anu sanesna mangga. Urang teraskeun ka Sugi. Jala darah teu loba ngabantah, keur marita keneh oge geus langsung dititah arindit. Atuh sararea tarurun tina dek kapal tongkang geus kitu leumpang ngabaris ninggalkeun darmaga. Heuleut sabatari geus anjog ka loji. Isuk-isuk jalma ngabring puguh we ditanya ku keamanan loji. Ada kemana aja, ha? Cek centeng ti bangsa pribumi ka Sugri. Dijawab deh ku balat engkoh ciu sasama bangsa pribumi yang edek nepungan Opsir Peter urusan barang nu dijabel. Jika si centeng geus apaleun kana perkara nu kari dabuktina langsung dina. Di kantor loji can aya sasaha, jika ku sebab isuk-isuk teuing Opsir POC can aya nu ngantor. Sanggeus nungguan sababaraha lila Opsir Peter nyaeta nu kumisna baplang. Nuruban bibir luhur ke karamu cunghul tumanya pabaliut antara bahasa Cina, bahasa Sunda jeung bahasa sorangan. Ngan intina nanyakeun haroda anu dieusi kulit maung teh eudeuk ditebus moal cenah. Ngadenge kitu jala darah ngarasa reheng ngabandunganna kamari basa roda dijabal tur manehna kadua Kidarda ditawan. Ku urusan dianggap ngarempak aturan sebab cenah maehan sato maung geus ngalawan hukum. Ari ayeuna kalah ka ditawaran kudu nebus. Sabaraha kudu nebus, cek kepala rombongan. Tuan Peter ngahulang bangun keur ngitung-ngitung sabaraha kudu ditebus. Ku duit Cina apa ku duit gulden? Cek Tuan Peter. Ku tail perak. Tuan Peter jika nuker babacaan da kumisna anu jokrom teh oyag-oyagan. 2.000 tail perak, Cina. Hah, mahal. Keputusan engkoh ciu murah. Sabab mendihitung ku gulden paling 400 gulden. Tembal Tuan Peter. Teu bisa. Paling engkoh ciu nebusna ge 500 tail perak lah. Keputusan. Cimana eta ngitungna? Tuan Peter kerung. Darada utusan nyebutkeun yen lamun jadi ributan engkoh ciu geus ngupah jawara 500 tail perak. Lamun teh jadi ributan duit sakitu bakal asup ka kas company. Sok, pilih mending mana? Cek utusan. Ngadenge kitu Tuan Peter katembong ambak, buktina langsung ngaluarkeun pistol tina cangkengna ngan acan ge dibekaskeun. Jala darah ngabelasat ka hareup ting kumaha carana. Pistol anu geus pindah leungeun teh malah congo pistol teh milai da bieu dipilaikeun, pelewar dibalangkeun kana lantai ku gulu prakan. Sararea bengong bakat ku heran, angot Tuan Peter mah tapi kapias. Ngan ku mireung ieu kejadian balad engkoh ciu jadi galade hatena kasuguri pamiarsa. Sok pilih, mending ieu loji dihancurkeun atau mending nerima duit 500 tail perak, cek utusan. Eleh deet sanajan hatena medengkal tapi Tuan Peter milih duit 500 tail teh. Atuh roda dieusi tumpukan kulit maung teh dipasrahkeun. Rombongan jawara balad engkoh ciu mulang ka darmaga bari Sukabunga sabab geus hasil nyokot banda bari teu karana aya ributan. Engkoh ciu mah geus puguh leuwih ti bunga. Meureun anu teu bungah mah Kidarda manehna ngagelendeng jala dara naha cenah lain gelut heula. Jadi we buruhna teh ngan 50 tail. Untung kedurungan, rugu jam urang andika mah. Cek Kidarda handeuleun. Harita keneh gundukan kulit maung pesanan saudagar
tiko cincina teh diantirkeun tur ngasilkeun duit lobana 10.000 tail perak. Sakur balad koh ciu sasatya lumbira sabab hese beleke ngukumpul kulit maung hasilna teu percuma. Meureun anu kukulutus mah Ki Darda ari nu jadi sabab da manehna mah lain pagawe engkoh ciu kajaba ukur buburuh ngakut. Peuting isukna diluhureun kapal tongkang diayakeun pesta nginum ciu. Nyamun ceuk bangsa urang mah anggur meureun ka Sugri. Sabari ngarinum teh gawena babagi dibagi duit. Pagawe dibagi duit pangleuwih. Mun ceuk basa kiwari mah bonus dumeh dagang kaitung hasil. Hanya saha ngaran maneh? Cek engko ciu ka Jaladaran ditanya seri mesem. Bener cek omongan Ki Darda yen mun boga perlu tangtu engko ciu bakal tumanya leuwih jero. Jaladara. Hai, urang mana ya? Hai, Sumedang Larang. Haya, rek naon nya bajauh ka dieu nya? Neangan kolot. Haya, bapa maneh leungit. Aya di lembur. Haya, Masya Allah. Saha atuh nu kudu diteangan ha? Aki ngaranna teh Kiantea. Haya, digawe naon di dieu na? Ngelawan company. Hah? Tanya jawab teh nu hiji ku bangsa Tionghoa, nu hiji ku basa Sunda ngandung meh aya nu narjamahkeun. Bae bisa adu carita sanajan sarua singget oge. Cek engkoh ciu mundaek mah milu digawe jadi Jaladara ngawal usaha dagang manehna cenah. Jadi tukang jogol maksudna. Haya, teu salawasna kitu mah. Pangkap mari oge teu pikir kagelut ha. Nu penting bisa ngajaga usaha oe. Ulah diganggu deungeun ku penjahat baku company ya. Cek engkoh ciu. Sebutan engkoh teh tina engko atawa koko hartina akang. Tapi si ciu teh da umurna maksud teh umurna mah kudu we 60 tahunan mah. Si engkoh ciu teh sakitu cikeneh tas menang untung tina ngajual kulit maung tapi da ari ngangluh nama aya. Cenah salila jadi sodagar di Sunda Kalapa raraget teh manirupa-rupa pisan. Loba tukang meres boh ti kalangan resmi, boh anu teu resmi kaasup ti kalangan penjahat. Yang harapan bangsa Belanda kaasup anu paling musingkeun mah sanajannya pasukan POC teh sok ngaberantas bajo laut atawa bajo darat. Tapi da ongkosna kawilang mahal. Maranehna menta cukai atawa pajak keamanan ka para sodagar hampir saparapat tina kauntungan. Geus puguh hari pajak bulanan jeung tahunan mah teu cukup ku kitu. Sabab secara pribadi anggota company oge sok marenta pajak. Nya eta mah keur kauntungan pribadi asup kana pesakna sorangan. Cek engkoh ciu di jero benteng company teh loba bangunan loji. Kantor usaha dagang ngarangkep gudang barang masing-masing dicangking ku basa Belanda. Anu ditangtayungan ku anggota company. Geus puguh ari loji bogana company secara resmi mah aya. Nyamureun muncek basa kiwari mah BUMN ka Sugri. Nya disagigireun aya pausahaan swasta tapi tetap disahandapeun pengawasan POC. Sebab pausahaan swasta mah baroga pegawai masing-masing kaasup patugas keamanan. Patugas keamanan teh bisa oge dicokot ti anggota POC anu keur dinas. Nyamun cek istilah di urang mah dikaryakeun teh. Tah kabeh oge cenah garala kana duit jeung mata duitan pisan. Sabab gerak anu dipilampah, saban gerak anu dipilampah ku warga anu lain Belanda mah pasti rimbil ku tagihan cuke. Sakapun POC teh sok loba cacarek. Jenis naon bae anu bangsa di luar POC teu menang dikokolakeun ku umum. Bangsa Cina teu menang milu ngokolakeun uyah jeung minyak tanah. Geus puguhing sawatara jenis rempah-rempah kaya lencang teh jeung pala mah. Malah daun tarum ge asup kana jenis anu ku pihak swasta teu menang dikokolakeun.
Kulit sasatoan teu asup karena monopoli perdagangan POC, tapi sebenarnya swasta dipahing sabab cenah aya sawatara sato anu hirupna di tang tayungan salah sahijina nya sato maung. Cek engkoh ciu kulit maung teh dikumpulkeun ti pakidulan tanah Sunda nyaeta ti Pajampangan. Ngalana ladang ributan heula boh jeung masyarakat pribumi boh jeung kumpeni. Ngan pedah ari ributan jeung kumpeni mah beunang diatur asal dibere paleleur duit nu gede. Lamun bentrokna jeung masyarakat sok susah. Maranehna teu apal kana sogokan angot urang pakidulan ngajenan kana sato maung da pajah deukeut jeung karuhun. Susah cenah yang mawak kulit maung tapi kabatapia teh sebab dihalangan ku rupa-rupa kawijakan anu kakara bisa logor lamun dibere leuleur teh. Maung sebarang jepaehan lamun teu ngaganggu kana keselamatan penduduk. Ari ngahaja dipaehan jeung jaal kulitna eta kejahatan ceuk kumpeni. Itu sebabna cenah tukang ngalah maung bari alasan keur bisnis bakal dicangkalak mun teu mere duit. Cek engkoh ciu kamari Tuan Peter ngajabel barang akutan da pasti cenah lain parentah ti POC. Eta masa satihi dengan sorangan we da supaya ditebus teh. Tah nu kieu cenah nu disebut pajeg teu resmi teh da ukur dipulut ku pribadi. Hanya, lamun geus keheung mah, sok ngasong gembala dah. Lamun kudu urusan jeung POC secara lembaga, bisa ngasongkeun arsana jeung engko ciu. Hanya, mun daek jadi anggota jaga keamanan, mane diupah 300 tail perak sabulana. Kumaha? Jeung engko ciu. Jaladara teu mere komentar, ari nu jadi sabab da jauh-jauh datang ka Sunda Kalapa teh. Maksudna mah hayang neangan anu jadi aki. Maknya cenah ayeuna kalah ka ngadon buburuh ka Cina. Kasugri pemirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Rajapati di Batawi karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe jempolna, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.